Sampurasun. Alhamdulillah pamirsa sadaya di mana wae ayana. Tepang deui sareng sim abdi dina raraga maca dongeng Sunda. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina rahmat sareng magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah dina danget ieu sim abdi bade neraskeun doi dongeng jadah bagian anu kaopat. Sumangga ngadangukeun. Nyaho nu datang teh dirja salakina. Guragiru atuh panto teh dibuka. Kang, geuning tos tuih. Cenah nuju seueur padamelan sanes. Pokna karsih tuluy ngagabrug anu jadi salakina. Meureun bakat tingku sono. Dirja lain wungkul dirangkul ku karsih teh. Malah mah diciuman sagala. Maklum, dirja kasebutna salaki gandang hade rupa. Pernah jadi rebutan para wanoja mangsa lajangna. Katambah beres diakadan teu sempet malem panganten heula. Dak kaburu dirja teh indit deui ka pagaweanana. Cenah sabagian tempat gawena kahuruan. Jadi wajar we mun karsih merengseng teh. Abdi teh sono pisan, Kang. Menawi teh moal uwih ayeuna. Tapi naha teu cacandakan, Kang. Ditanya kitu dirja ukur ngagelenyu imut. Teu kaluar kedal sakecap-kecap acan. Karsih pasti heran. Naha salakina datang ngagelincing teu mawa babawaan. Pan biasa mah nu balik ti panyabaan mah sok angkaribung. Tambah heran deui pas nyampa pipi dirja karasana asa tiis. Jiga nyampa cai tiis. Salira meuni asa tariis kieu, Kang. Kunaon? Lebet angin nya? Tanya karsih. Sakali deui dirja ngagelenyo imut terus ungeug nganyakeun. Duh, karunya teuing. Yap, kalebet atuh, Kang. Ajak karsih terus manehna nungtun salakina ka jero. Blug panto dipundutkeun ku karsih. Saarasupna nu duaan tayohna ti tadi teh mula ti tengah jalan si duyeh nu kakara balik neangan saluran cai. Manehna merhatikeun bari kerung kaheranan. Ngamangjeng saha nya eta si karsih teh? Eueuh jalma, eueuh sasa, tapi ngomong sorangan. Ngalindur kitu. Hehehe. Nu jadi kaheranan sebab dina panenjoan karsih ukur ngomong sorangan. Didinya eueuh deui jelema sejen. Tapi eta awewe jiga keur nyarita jeung jelema. Sanajan masih bingung kunu cikeneh duyeh antukna ngaleos. Indit muru balik. Harita di jero imah satadina karsih rek ka dapur heula. Rek nyieun kopi atawa cai panas jang ngabageakeun anu anyar datang. Tapi dirja ujug-ujug mangku manehna. Terus dibawa ka kamar. Apanan abdi bade ngadamel heula kopi, Kang? Tos teu sabarnya. Hehehe. Ceuk karsih nyeleketak semu ogo. Manehna digolerkeun dina luhur kasur. Teu nyarita itu deui. Dirja salakina langsung ngagelentoran pinuh nafsu. Teu beda ucing
jeung dihancengan ku lauk. Awalna Karsih heran jeung kaget lantaran manehna oge sono nya akhirna mah ngalayanan oge. Kadituna Dirja jeung Karsih ngambah sagara kanikmatan. Nyacapkeun ka sono di barung lenguh-lenguh nafsu birahi. Kesang nu ngaranjag saling pagalo. Kadang Karsih sok ngaranggos katahan. Sabab sakapeung awak salakina kaambe bau hangduk. Tapi hal eta teu dipake pikiran. Nu aya ngadon beuki ngalayanan Dirja, nu beuki peuting beuki nganggas di luhur ranjang. Sabenerna saha atuh nu peuting ieu keur nyacapkeun ka sono ngambah sagara birahi jeung Karsih teh. Nah Dirja salakina tayuhna mah lain. Justru kejadian nu keur lumangsung di imah Karsih langsung kontak ka Dirja nu keur sare di tempat pamondokan gawe. Korejat jiga tas ditindih ku eueup-eueup Dirja ngorejat hudang. Terus manehna diuk diburu ambekan ngarenghap ranjung. Beungeutna pias kesang reunung dina tarang. Ngimpi naon ieu teh nya? Gerendengna bari nginget-nginget deui kana ngimpina cikeneh. Sabaraha kali manehna ngusap beungeut bari istighfar. Nenangkeun diri naon nu kaimpikeun bieu kajadianana sarua persis jeung anu keur lumangsung di imah pamajikanana. Dina impian Karsih katempo keur oleng panganten jeung hiji makhluk pikasieun nu sakujur awakna carucukan. Menang sababaraha kali istighfar antukna Dirja bisa nenangkeun diri. Tapi sanajan kitu hatena mah tetep ngarasa teu geunah. Aya nu nyentak kana jantung jiga mere pirasat atawa tangara aya kajadian goreng anu tumiba ka mamajikanana. Kanyadian ti di imah Karsih lain ukur kontak ka Dirja. Tapi kontak batin oge ka Kiai Damsik anu keur ngagoler dina tempat sarena. Beuh, cilaka. Saha nu geus ngabebaskeun si Jarong Dauk tina kurunganana? Bahaya. Kaya kieu mah. Lamun si Jarong Dauk ngancar nu cilaka lain ukur pikeun ka jalma nu ngabebaskeunna. Tapi urang-urang lembur sajen oge bakal keuna mamalana. Eta setan tangtuna bakal nungtut bales ka urang-urang lembur. Hanjakal aing geus kaayaan kieu. Duh, kumaha atuh? Nu jadi hanjakalna Kiai Damsik ku ayeuna geus kaayaan tanpa daksa. Geus 2 tahun katarajang penyakit lempeuh. Tong boro bisa ngusikeun awak, dalah nyarita oge teu bisa. Nu bisa dilakukeun ukur ngagoler dina kasur, siap ngadago tutup umur. Nu jadi beban pikiran Kiai Damsik rek saha nu nyang hareupan Jarong Dauk. Sedengkeun manehna sorangan ge geus kitu kaayaanana. Lempeuh teu bisa nanaon, ukur bisa ngagoler dina kasur. Rek saha nu nyang hareupan si Jarong Dauk? Aing nu memehna pada diandelkeun geus teu bisa dikukumah. Parang siang urang-urang lembur. Lamun teh mah bener si Jarong Dauk teh ngancar. Tinang tu bakal leuwih jahat.
manehna pasti nuntut balas sarta murang maring ka salerea. Kitu nu jadi hariwangna Kiai Damsi. Setan nu umurna 7.000-an tahun saha nu bisa ngukulan. Ku zaman ayeuna ukur aya 3 urang jalma nu kaitung sanggup nandingan si Jarong Daud teh. Nyaeta anu kahiji Kiai Sunan Panumbayan. Tapi dumukna oge jauh di Demak. Rek nitah talatah jalma nyusulan apan? Kuring nage teu bisa nyarita. Bah Eyang Jagat Satru, duh komo ieu. Keur mah imahna jauh di Baduy ujung kulon. Katambah aing pan keur mumusuhan jeung manehna teh. Nyai Amer Datuk, ieu jalma teu bisa diganggu deui. Manehna keur tirakat raga bumi di jero laut. Ya Allah, paparinan abdi pituduh sangkan tiasa nyegah tina keangkaran setan Jarong Daud. Kerentesna deui disambung ku Neneda kanu Maha Kawasa. Mangsa balebat janari karsih ngulisik nyaring, terus gigisik panon bari humaregung ngarasakeun ka nyeri. Nyeri ku awak nu karasana ringsek. Satu tas dihajar bebeakan tadi peuting. Komo lebah larangan rasa nyerina teu kudu dicatur. Keur mah kakara mebeskeun ka gadisanana katambah nu nyarayanana teh lain jelema. Harita karsih tuluy curing hak nalika ngareret ka gigir. Di gigireuna kosong taya jelema. Padahal tadi manehna sari silih kekeupan jeung Darja. Kang Dirja, gerona rada tarik. Saktadina rek dituluy ngaloyong neang salakina kaluar kamar. Tapi teu jadi. Pedah kadenge di kamar cai aya sora nu keur gebras-gebrus mandi. Cek pikirna meureun salakina keur mandi, ngarasa tenang, antukna goledag deui we. Karsih teh nuluykeun sarena. Wanci manceran karsih ngorejat hudang. Bari leupang ngageang lalaunan, manehna kaluar kamar, terus nuju ka kamar cai. Ngagebrus atuh manehna teh mandi. Sabot mandi manehna ngadenge di luar aya nu gedak-gedok siga sora keur meulahan suluh. Cek pikirna harita meureun Dirja salakina. Nya beres mandi karsih gesat-gesut manehna dangdan teu poho. Kalung hanjeli oge dipake disumputkeun dina balik baju. Rencanana poe ieu rek ka pasar deui. Bubuhan kamari aya barang nu poho teu kabeuli. Katambah salakina datang nya sakalian manehna rek meuli lauk jang nyenangkeun salakina dahar. Beres dangdan harita karsih leos atuh manehna teh ka dapur. Pangninyuhkeun heula kopi jang salakina. Di luar masih kadenge sora gedak-gedok narokan suluh. Kopi anyar ninyuh oge nya sok ku karsih diteundeun dina luhur meja. Kang, abdi rek ka pasar heula nya, celengkeung karsih. Walau nu di luar semu peurang. Ieu kopina di luhur meja nya Kang. Geus kitu mah karsih ngaleos manehna indit nuju ka pasar. Teu pati lila karsih di pasar tibang meuli barang nu kamari poho kabeuli jeung meuli lauk emas. Katambah poe ieu teh pajejel teuing jiga kamari. Jadi manehna teh bisa gura-giru balik deui. Sapanjang jalan nuju balik
Karsih mindeng kuam keong sorangan. Pikirana keur nyipta-nyipta deui mangsa tadi peuting oleng panganten jeung dirja mamalihan. Inget ka lebah dinya jadi geremet hayang buru-buru balik deui ka imah. Geus marangseng hayang bubur sosonoan deui minangkana mah. Pikeun dirina peuting tadi jadi peutingan paling endah mangsa mugaran ngalepas ka gadisanana. Ngan hanjakalna nu sagala nu ngala kagadisanana teh lain dirja salakina tapi si Jaraung Dauk setan sumur laut. Lempang bari dibarengan ngumbar lamunan mah sok teu karasa geuning. Nyaho-nyaho manehna teh geus nepi ka tengah lembur weh. Ngan lengkahna teh kandeg lantaran di hiji imah kasampak ngagarimbung ku loba jelema. Malah kadenge sora nu keur gagauran ceurik sagala. Didinya oge aya pundu sarju. Sanajan kaayaan geus rempo tina katempona masih cangker sarta paling sibuk itu ieu. Ngarasa panasaran Karsih ngadeukeutan, manehna nyeledak di antara ngarimbungna jalma. Kabeneran didinya aya kawauhan nyaeta si Nani. Gedig manehna muru nyamperkeun terus manehna tumanya. Ni aya naon ieu teh meni ngagarimbung kieu? Geuning maneh Karsih? Tas di mana euy? Walau Nani malik nanya. Tas di pasar. Kek aya naon ieu teh? Isuk keneh geus ngagarimbung kieu. Memang maneh teu nyaho kitu Karsih? Aki Juha maot tadi pisan. Waduh, Aki Juha maot. Karsih curinghak. Heueuh. Maot kunaon nya? Nya teuing atuh. Basa isuk-isuk mah Aki Juha teh bebejana rek ka sawah. Ngan ditepas si Aki kasampak geus ngagoler bari beuheungna jiga tapak ngeuran. Alah sia, Aki Juha nya nu maehan? Tanya Karsih beuki curinghak. Nya jigana mah kitu sih. Lain nungkul beuheungna jiga tapak ngeuran teh. Lebah beuteungna oge loba bocosan jiga katojos ku cucuk lanak. Aih, palihas teuing kumaha atuhnya? Karsih ngabiri gidig. Manehna pan paling ginggiapeun mun ngadenge aya kajadian jalma dipaehan. Nya teuing atuh, jalma nu maehan Aki Juha oge can kapanggih. Duh, asa sararieun teuing nya. Enggeus atuh urang rek balik heula. Ceuk Karsih amitan. Har, naha kalah buburu balik Karsih? Naha moal nungkulan heula Aki Juha dikurebkeun? Ah, moal. Barina oge di imah salaki urang keur nungguan. Oh, jadi salaki maneh geus balik sih? Enggeus tadi peuting. Nya atuh urang buru-buru baliknya. Nya atuh jig. Walau Nani ngajurungkeun. Teu talangke deui. Harita Karsih ngaleos gura-giru balik. Tepi ka imah Karsih langsung ka dapur. Balanjaan sok kumanehna diteundeun terus ngoteteng bari ngageroan salakina. Tapi nu digeroan teh teu kasampak irung-irungna acan. Nu kasampak ukur cikopi nu tinggal gegedohna. Kamana Kang Dirja? Milu ngeregeun Aki Juha kitu nya. Tapi basa di imahna Aki Juha nah teu panggih kitu cek gerentesna si Karsih. Saheulaanan manehna ulang ngira-ngira ka mana Dirja inditna. Tapi tinimbang kalakah ngajejentul teu puguh laku, mending keneh buru manehna teh kalakah masak. Teu talangke deui geuwat
manehna popolah teu poho nguruskeun lauk nu anyar meuli ti pasar. Nya beresna masak asakan dijarengkeun dina meja. Tidinya Karsih harita tuluy ngadaweung di hareup imah ngadaguan salakina datang. Saliwat Isa kakara we Dirja teh ngurunyung balik kaayaan seperti kamari peuting. Beungeutna pias, panonna celong, baju teu disalin anger anu kamari keneh. Karsih muru ngabagiakeun. Tos ti mana atuh Kang? Menik lami? Tanya Karsih ngalendot semu ogo. Ti teu akin juha. Walon Dirja mimiti daek nyarita. Ngan sorakna pura semu katahan. Karsih sempet heran oge. Dume sora salakina asa beda. Tapi teu jadi kapapanjangan. Anggur dititah Dirja bubur senadahar. Teu dititah 2 kali Dirja ngagugu manehna tuluy nyelebek dahar bari ditenjokeun ku Karsih nu diuk gigireunana. Sambot nepokeun nuker dahar Karsih geus dijieun uleng deui. Dumeh nempo cara dahar Dirja asa teu ilahar. Cara daharna teh lain sabeulah tapi kudua leungeun. Sangu teh lain dicomotan tapi dijewolan. Komo pas ngadahar lauk nama meuni sabelewek dihuapkeun sakaligus jeung cucuk-cucukna oge didahar. Sanajan heran Karsih ukur musa mesem. Beres dahar duanana arasup deui atuh ka kamar. Tidinya geus teu kudu dicatur deui. Duanana tuluy nyorang deui lautan kanikmatan. Ngambah sagara cinta pikeun nungtaskeun ngabuarana nafsu birahi. Cai